نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يقعد al-hadid. Lagu dipayun mayulang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmatna dipasikeun ka urang sadayana terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah kurang biasa kempel dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang pingin ilmu anu manfaat. Amin. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Janten wasilah urang dijembarkeun rezeki bari barokah. Janten wasilah urang dipasihan husnul khatimah. Salam mudah-mudahan putra putri turunan urang si jantan jalmi-jalmi anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam salamna mudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana. Nabi yang paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhlukin, nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilah ahli keluargina, para sahabatna, patut kaurang sadayana selaku umatna, anu mudah-mudahan beri syafaatan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirat sadayana, anu sami-sami hadir di tempat anu kusing kami dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Urang teraskeun kana anca tafsir masih kene surat Al-Baqarah ayeuna ayat 100 kali 154 ya. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu jeung ulah ngucap maraneh kabeh liman kajalma yuqtalu anu dibunuh kitu man fi sabilillahi di jalan Allah amwat kana lapan amwat jalma anu dibunuh teh anu maralamun pada sebutkeun kitu. Naon margina bal ahyaun balita jalmi anu dibunuh di jalan Allah teh ahyaun eta pirang-pirang anu hirup. Walakin jeung tetapi la tashuruna teu apal maraneh kabeh. Wallahu a'lam bi muradi. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Naf'an mubarakan lana wa lidika wa linnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, sabada beres Allah nyarioskeun tentang tata cara hidup urang. Saur Allah aya satacana kami urang teh nikmat piwarang syukur ka Allah. Kami teh urang naon dicoba ku Allah maka ista'inu bis sabri was shalah. Carana kudu sabar, minta tulung Allah anu paling utama
anu paling gampil karena diijabahna nalika urang keur kasusahan teh hiji sabar wassalah nyata ku jalan salat. Naon margina innallaha ma'as sabirin sebab Allah teh babarengan jeung jalmi-jalmi anu sabar. Ayeuna dina ayat ieu bade ngarioskeun jalmi-jalmi anu maot fisabilillah. Jalmi anu maot di jalan Allah. Saur Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ulah ucapkeun maneh kabeh ka jalma anu dibunuh, ka jalma anu pupus di jalan Allah, pikeun ngaluhurkeun agama Allah, amwat ulah disebut maot cenah eta teh. Naon margina? Margi cenah dohir ngahungkul maot teh. Bal ahyaun balitah eta jalmi anu maot di jalan Allah mah ahyaun hakikat mah hirup keneh. Saha anu fisabilillah di dieu termasuk anu kalau fisabilillah di dieu teh jalmi-jalmi anu maot dina pangperangan pikeun ngabela agama Allah. Bari ikhlas karena Allah. Perang, apungkur mah aya perang. Namina syuhada ieu teh. Maka aya syuhada Badar, aya syuhada Uhud. Kapungkur pada dosen kami urang tuju ka Mekah kaleresan ziarah ka syuhada Badar, ziarah ka syuhada Uhud. Raseur pada ibu sadayana. Syuhada-syuhada di dieu teh jalmi anu maot syahid, jalmi anu maot dina pangperangan pikeun agama Allah supaya luhurna agama Allah. Maka ieu teh ya bahwa jalmi anu maot di jalan Allah mah para ibu sadayana ahya harirup ene hirupan Allah. Jadi jasadna bungkul anu pupus mah. Jasadna bungkul anu pupus. Makana jalmi anu maot syahid mah syahid dunia akhirat begitu nya. Eta teh kawajiban teh sakadar dikuburkeun wungkul. Terkenging dibakar, terkenging dikapanan kecuali lamun tamang acukna kirang tina naon tina kapana maka tapihan kapana sebab acukna kedah eta kene. Tas kitu terkedah di salatan. Kurang pangna tekala di salatan sebab tos piluh ku ganjaran. Eta mah cenah ku dikuburkeun wungkul. Darahna terkenging dibanjur, lamun masih kene darahna masih kedah darahna anu kedah dikubur kene acukna anu bowolokot ku darah ulah digentos. Namun margina eta darah eta acuk anu darahna bakal jadi saksi kin di yaumil kiamah bahwa eta jalmi teh maot syahid. Dugi ka kitu untungna luar biasa. Eta bahkan para ibu sadayana Sayyidina Hamzah teh paman Rasul ya. Paman Rasul kan pupusna teh di pangperangan dibulah dadana teh ku istri ras kitu dikaluarkeun manahna digegel manahna ku hayang puas sebab Sayyidina Hamzah teh ngabunuh apana eta awewe. Sayyidina Hamzah atuh kanterna dibelah ieu lamun cek urang zaman ayeuna mah dimutilasi lah barenna. Dikaluarkeun dadana teh beulah dadana dikaluarkeun manahna digegel ku manehanana. Darahna luar biasa. Ternyata pan ayeuna tos baratus tahun makom Sayyidina Hamzah teh kanaon teh urang mah. Nuju aya anu ngubur di palisanina Hamzah cenah kanaonkeun kabongkar. Ternyata nalika keur kabongkar katingali jenazah Sayyidina Hamzah teh masih ngaluarkeun darah anu seger. Bari darahna teh seungitna teh luar biasa. Masya Allah. Padahal tos 200 tahun atuh. Ayeuna hijriah hungkul ge tos 1445 hijriah. Berarti eta tos sanggup bisa 1000 tahun. Berarti eta tapi darah Sayyidina Hamzah cenah pas aya kabongkar makomna eta teh jasadna teh masih ngaluarkeun darah tina naon tina lupana bari seungitna luar biasa. Eta teh tos jelas. Jadi lamun tema aya jalmi nyebutkeun teu percaya bahwa geus maot kudu hudang deui. Teu percaya bahwa lamun tema geus maot bakal dinaungkeun, bakal diyukeun deui, dihirupkeun deui. Da ieu tah ayat oge jelas.
jalmi anu maot fisabilillah bae eta mah jasana wungkul anu maot teh bal ahya harum keneh di mana dihirupkeunana saur Kanjeng Rasul cenah para ibu sadayana inna arwah syuhada'i fi hawasilil qudrin tusrahu fil jannah ruh-ruh jami-jami anu maot syahid mah ayana cenah dina teli-teli manuk anu aya di surga disimpen tina terlihat teli manuk-manuk anu hejo anu ayana di surga kumaha tusrahu fil jannah enjing-enjing digiringkeun dina patamanan surga didinya teh balandahan dina patamanan surga mungkin cenah hayang saat bade nuang naon ge posisi sayogikeun didinya sadituna tumatawi ila qaladil muallaqat tasyajara di mana-mana wengi maka bakal cicingna teh cenah dina handapeun lampu-lampu anu aya dina handapeun aras hirup keneh ruhna dugi ka irana fatola'a alaihi rabbuh Allah teh bakal ningali kana eta ruh para syuhada surah Allah madza tabqun milari naon deui kakirangan naon deui cenah kitu naraos teh ditawisan ku Allah manawi mesti aya nu kirang di tangan-tangan surga saur para eta ruh para naon syuhada ya rabbana wa ayyu syai'in nabgi wa qad ataitana malam tuti hadan minal khalqika Gusti kedah milari naon deui abdi teh tos cekap bahkan langkung dicekap sebab Gusti tos masiang ka abdi perkara anu teu dipasikeun ka makhluk Gusti anu sanes abdi dimuliakeunana abdi dihirupkeunana deui abdi biasa masih keneh aya di parangan dina taman surga ieu barakmam anu luar biasa hirup anu seperti luar biasa eta aranjeunna kirang naon abdi teu kirang naon Gusti bakal langkung dicekap tapi Allah teh naros deui beusi kirang ayo sok carioskeun beusi kirang sok carioskeun kulantaran Allah teh naros deui kitu maka saur anjeunna teh Gusti lamun teh mah Gusti naoskeun beusi kirang abdi mah kahoyong teh biasa uih deui ka alam dunia tos uih deui ka alam dunia abdi bade perang deui abdi maot deui ke perang sebab abdi nampi kana ganjaran jalmi anu maot dina pangperangan teh luar biasa seperti kieu cek Allah teh atuh hayang kalam dunia deui mah moal bisa sebab maot mah cukup sakal dina atos ku puas-puasna jalmi-jalmi ganjaran jalmi-jalmi anu maot fisabilillah anu kitu mah namina syahid dunia wal akhirah aya deui syahid teh syahid dunia unggul syahid dunia unggul mana anu syahid dunia seperti jalmi anu perang nate kupeda hayang menang ghanimah unggul menang harta perang unggul niat tirompokna lain arek ngaluhurkeun agama Allah tapi hayang menang keuntungan perang sabda muntos perang teh lamun gambaran muslim kayak ieu maka harta anu dicanda keur perang di jalmi kafir teh jadi milik jalmi muslim emasna acuk-acuk tahun perangna sedangkan acuk-acuk perangna teh kan ratusan juta eta teh can naon artos-artos anu kacadak lamun jalmi niat perang teh kupeda hayang ghanimah hungkul harta rampasan perang hungkul ari teh manehanana maot dina keur perangan maka anu kitu namina syahidul dunia moal kenging ganjaran seperti jalmi anu maksud syahid dunia wal akhirah sebab niat lagi hoyong naon dunia hungkul tapi tetep kulantaran teu apal kana niatna dina perlakuanna mah sami ulah diibakan ulah di kapanan kecuali emang kirang acukna kapan konan pangna kirang kapan ari nu perang teh kapungkur mah kangge tutup muka salaun yang ngacuk tina naon cuk tina besi anu sadaya di awal ti luhur dugi pahala teh ditutupan katingali teh eta hukum maka wajar lamun jalmi anu naon pupusnya mah tekadah diajukan deui kana tos teh kapan kurungan ieu kecuali lamun emang teu kurungan tapi tampihan kudu sanes ulah diibakan di salat ulah di salatan dan cekap ku ganjaran sami keun eta teh sebab da teu apal kana nu niat ngan beda meureun kena teh aya ganjaran kitu sareng kana teh da hatena teh kumaha niat anjeunna keur naon perang aya deui syahid teh syahid akhirat ari syahid akhirat mah para ibu sadayana hukumna seperti mayit biasa wae kedah diibakan kedah dibungkus kedah disolatan
kedah dinaonan dikuburkeun. Tapi ganjaran teh seperti anu maot syahid. Namina syahid akhir. Mana anu syahid akhirat? Seperti jalmi istri anu bungkus teh ku pedang ngalahirkeun. Eta syahid akhirat namina. Atanapi cenah jalmi bungkus teh ku pedang kira jadi patuangan. Jadi tahu teh tebes, tahu teh muntaber terus kitu dugi ka pungkusna eta teh namina syahid akhirat. Atanapi cenah jalmi anu bungkus teh ku pedang ka beuleung. Atanapi jalmi anu bungkus teh cenah ku pedang naon teh ka bawah caah. Sakurang kena tsunami. Seperti tsunami kan ya. Atanapi cenah jalmi anu bungkus teh cenah ku pedang katilihan ku barang berat. Katilihan ku barang berat seperti rurut Tuhan. Atanapi cenah jalmi anu bungkus teh keur milari ilmu. Ya tuh. Pun di urang kita anu bungkus keur ngaos eta teh syahid. Atanapi santri keur di kobong kedamang mugi kabungkus di kobongna eta namina syahid. Tapi syahidna syahid akhirat. Tetep eta mah wajib dinaonan, diibakan, kafanan, biasa disolatan, sareng naonan dikuburkeun, tapi ganjaran teh kenging seperti ganjaran jalmi anu maot syahid. Eta syahid akhir sebab agung ganjaranna. Eta bal ahya tuh. Jalmi anu maot syahid mah ahya harirup luar biasa. Ya, harirup senang. Cenah kumaha cenah urang hayang senang kitu atuh gampil urang kitu. Sanajan teu tiasa perang ka Palestina. Pun ayeuna perang ka Palestina hiji ongkos teu aya. Kaduana ka Palestina teu nyeri cangkeh. Nya nyeri sampe teh kumaha perangan coba. Lah lari wae nama. Atuh kumaha cenah urang hayang ganjaran kaluhur hayang senang ke di dunia, hayang senang ke di jero kubur atuh kateruskeun ibadah we ayeuna. Nya teh. Tekelah ka Palestina jauh-jauh sanajan ayeuna hayo urang ibadah marentah Allah laksanakeun. Dorangana maksiatna pidosaeunana urang ditebihan. Kitu nya. Belajar urang naon teh memperbaiki diri. Belajar urang leuwih sae daripada dinten kamari gitu. Ibadah dinten kamari tingkatkeun, dinten ayeuna leuwih ningkat daripada dinten kamari. Kamari mah teu duha, ayeuna mah duha, ningkat berarti. Kamari mah duhana 2 rakaat, ayeuna mah 4 rakaat ningkat berarti. Kamari mah teu tahajud, ayeuna mah penting ayeuna mah tahajud ningkat berarti. Penting kamari mah tahajudna 2 rakaat, ayeuna mah 8. Kamarnya terdalapan dia opat, ayeuna mah berarti ningkat. Tos aya peningkatan. Nalika urang tiasa ngalaksanakeun parentah Allah, da Allah mah moal ngazolim ka hambaana. Yang penting mah urangna naon namina teh ikhlas karena Allah, nuturkeun parentah Allah, susuganan. Nya susuganan aya amal ibadah urang anu ditampi ku Allah sehingga jadi jalan salamet urang di lebat kubur. Ini cara salamet tadi lebat kubur ngumpul. Sebab cenah hari akhirat mah kumaha urang di lebat kubur. Lamun di kuburna senang, salamet kan itu lagi bakal salamet. Tapi lamun di kuburna tos senang, teu salamet kan itu leuwih riweuh. Maka Sayyidina Umar mah pareho sadayana teh doa teh Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Eta ya Allah tebikeun abdi tina siksaan kubur. Bahkan aya nu sanes kaloskeun Sayyidina Umar geuning ngadoa teh hayang teh naon salamet tina siksaan kubur unggul. Geuning teh hayang salamet di alam mahsyar, geuning teh hayang salamet tina alam hisaban, geuning teh hayang salamet di alam mizan, atanapi dina siratal mustaqim. Kumaha walaran Sayyidina Umar, ye lamun teh mah urang salamet di jero kubur, kan itu na ge bakal salamet. Kan itu na ge bakal salamet. Tapi lamun urang di lebat kubur teu salamet, atuh kan itu lagi leuwih riweuh moal salamet. Maka saya tah doa eta teh disimpen diselipkeun dina naon tahiyat nya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Eta nya. Masuk kan? Urang mah ulah yang kalibal kulub kumpul, tamihan urang mah sepuh. Yang kalibal kulub mah budak leutik, yang kalibal kulub sampai kadinya. Urang mah tamihan, ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika wa ala ta'atika
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid. Mau diteruskan ayatnya nih. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu mah urang mah sepuh mah suri kadinya tah tahiyat teh. Ya mau ulah tahiyat samotong keneh wae sedang beralit keneh. Da mah baheula belajar ge sakit pukul. Tambihan urang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, abdi hoyong ditebikeun dijagi tina siksaan kubur. Wa min adzabin nar, hoyong ditebikeun tina siksaan seuneu neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, hoyong ditebikeun tina fitnah hirup sareng fitnah maut. Keur hirup abdi hoyong ditebikeun tina anu fitnah, keur maut oge sabada abdi maut hoyong ditebikeun tina fitnah. Mana diantawisna fitnah maut? Diantawisna keluarga anu parasaya gara-gara marebutkeun harta eta fitnah maut. Kitu nya kata Nabi para ibu sana fitnah maut termasuk tos mau eta rame aya nu gulam rangkul breng kitu nya di dapur contoh. Kata Nabi jangan aclok pasti lagi si eta. Kitu nya gambaran para ibu sadayana. Pasti lagi cenah si eta panjalmi mah atuh. Disangkut pautna teh kana jalmi anu maut. Saya anu maut ya, gitu nya. Anu penasaran ya. Padahal para ibu sana anu maut mah alam dunia deui. Pura-pura alam dunia keriweuheun. Lamun keur meunang kasenangan, keur menikmati kesenanganana, lamun keur disiksa keur ngarasakeun siksaan kuburna. Wal kudu dikahirup deui ka alam dunia aclok-aclokan. Ya. Eta mah namina fitnah mah. Setan kene eta mah perebosana. Lain jalmi anu mautna lain. Ya, lain jalmi anu mautna. Eta namina fitnah maut. Rame cenah si eta we naon? We panci di dapur. Jangan gitu. Cenah rame, nanti we seeng cenah di dapur. Awas para ibu saya eta teh nu kitu teh aya anu kitu namina fitnah naon maut. Maka urang suhunkeun keur salat wa min fitnatil mahya wal mamati kadituna wa min fitnatil masiihid dajjal. Hoyong dijagi tina fitnah dajjal. Hoyong dijagi lamun teh mangeureunang kaalaman dajjal teh hoyong dijagi tina fitnah dajjal. Sebab aya selamat tina fitnah dajjal kecuali jalmi-jalmi anu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Ari kumaha teu fitnahna tu dajjal. Dajjal mah sameme dajjal turun moal aya hujan 8 tahun. Kabayang 8 tahun teu hujan di alam dunia ieu. Atuh pasti oge kalaparan sebab kan teu jarani tatangkalan. Pare oge teu jarani tatangkalan terjadi. Terus itu aku hewan ternak paranae sebab ulun paramna. Otomatis ekonomi teh wah jangan kalalaparan. Keur kalalaparan itu datang dajjal, cek jajal kana taneuh. Taneuh jadi pare. Rincil pare kaluar. Cek dajjal tanggal sing baruahan kaluar. Cek dajjal langit turunkeun hujan. Eta ngajar pola dikitu teh. Atuh saha jangan untuk fitnah. Gerak hayang dahar mah iman heula ka aing. Cek dajjal. Jadi maka di dieu tah. Matanana hiji unggul cenah tina eta teh. Eta teh tulisanna teh kafaro, aya kafaro atau sakukur. Sadayana harita lamun teu ditalian dirompokna ku calogena, istri teh bakal ana fitnah dajjal eta. Maka wungkul jami-jami anu bakal dijagi ku Allah wungkul. Terutama tak urang ngadoana dina ketetapan wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Eta pesan urang yang terang ya. Ya Allah hapunten dosa abdi anu tos kalangkung. Wa ma akhartu dosa abdi anu teu acan.
Wa ma asrartu dosa abdi anu teu abdi terang. Atau abdi dosa anu batur oge teu terang. Atau abdi dosa anu abdi teh susulungan asrartu. Wa ma alantu dosa anu abdi teh terang. Bahkan wa ma anta alamu bihi ini dosa anu Gusti malantu kuninga. Abdi mah ngerasaan teu dosa tapi cek Gusti mah dosa panghampuran Gusti eta. Wa ma anta alamu bihi mimmi antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Ayolah belajar ya nama tahiyatnya lumayan 2 menit atuh. Tahiyat itu lumayan. Jadi salatnya 5 menit wae. Rada lumayan dan tahiyat rada panjang. Sebab wajar sahur Kanjeng Rasul ya ari salatnya doa. Ya salatnya sebab tak emang selalu bersama. Si dina salatnya doa ngumpul. Timimiti Allahu Akbar kabira teh doa ngumpul eta teh. Ngan urang mah teu apal we sali bacana we ngumpul. Ya, atuh dina naon teh? Dina Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbi firli panghampurakeun dosa abdi karaos karaos warhamni pikanya Gusti abdi tanya Rabbi firli warhamni wajburni pangtambalankeun dosa-dosa abdi wajburni warfa'ni pangluhurkeun derajat abdi di dunia sareng di akhirat derajat anu luhur di dunia sareng akhirat bakal senang jalmina warfani warzuqni pangrizkiankeun abdi jadi pentang ya bisa salat geus eta teh warzuqni wahdini pasian abdi taufik hidayah jadi jalmi anu tukang ibadah jadi jalmi anu betul dina ibadah eta wahdini wa afini pangcageurkeun abdi aya badan teh sehat wa afini wa mu'ani hoyong panghampurakeun dosa naon deui coba hoyong naon deui? Hoyong dunia aya dina warzuqni, hoyong betul ibadah aya dina wahdini, hoyong naon dina teh sagala. Selesai mah dina salat kena urang hiji-hiji diaosna bari dieusian eta teh tos kedah ngadoa deui. Pan ari urang kami pilih urang di bari pada sunni wadi wakil Allahu Akbar. Ari kumaha geus sianana coba kalau kitu mah. Bisa cepet tak mau kertaraweh para pimpin yang pertama tangkat aja. Yang penting mama cara pikir nih baginya berpikir orang Allah. Padahal luar biasa kita doa. Kerlah kertaraweh mana emang mau sih yang orang menurunkan kaimam. Cobalah kurang mulai belajar tetepan pandumah mulai nyantai. Bacaan ada peminau nanti teh terus apal ya salin kurang maknana maka tahiyat talaunan. Rabbi firli oge lalaunan subhana rabbiyal azimina subhana rabbiyal a'lana oge lalaunan bahkan dina sujud aya hiji keterangan pangcaket-caket jalmi kana diijabah doa teh nalika ngadua dina sujud tapi para ibu sadayana lamun urang teu tiasa ngadua bahasa Arab pami sujud hoyong bari ngadua pami pulangkeun ulah dibahasakeun tapi kudu di dalam ngumpul, mana ngumpul. Sebab lamun dibahasakeun berarti urang lain banaon. Kaluar mah azan, panituna bisa ngabatalkeun kana salat. Tapi lamun teh ajeuna urang biasa bahasa Arab nah keur sujud ditambihan. Bahkan kan Rasul mah bacaan sujud ieu teh diaos dina naon? Dina sujudna. Bacaan sujud syukur Kanjeng Rasul dina sujud anu terakhir teh sok kitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sok ditambihan teh sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin eta teh teh naon lamun urang hoyong doa hoyong panjang apal urang doana aos dina sujud eta cenah langsung cakap kana ijabah. Tapi lamun urang teu tiasa doa anu Arab, anu Latin maka sujudna ngadoana dina hate wae. Ya Allah panjangkeun umur abdi, jebarkeun rezeki abdi, hampura dosa abdi, saleh-salehakeun putra-putri abdi, mangga teh nya ras kitu getolkeun abdi dina non ibadah. Eta dicarioskeun ana dina hate wae lamun teu ngangge bahasa Arab. Eta teh urang sujud langi. Natakeun ieu nya para dosa sujud urang mohon. Sujud anu lawan cenah anu akhir.
Sujud anu akhir dina rakaat anu naon? Anu akhir. Ieu oge urang sujud kitu teh lamun teh mah netepanana nyalira. Ari urang mah kerjakeun imamah ulah kecuali lamun teh mah aya gitu di imam. Gitu. Lamun teh aya gitu di imam teh ya makmum setuju teh. Lamun teh mah ke sujud terakhirna urang dalami setuju nembe teh. Tapi lamun teh mah cenah urang janten imam naon namina teh bade ngalamikeun eta teh ulah sebab terbiasa. Lamun urang biasa sujud biasa imaman bacaan subhana rabbil azim tilu ulah sok 11. Ulah sok 11. Sebab di pangkar teh pan aya anu tos nyeri cangkeng, aya anu tos mules, aya anu tos nyeri sampean. Namun urang lami-lami maka dina salat mah sayang keneh kerja di imam mah sayang keneh anu dientengkeun. Eta mah kada surat An-Naba mendingan keneh keur sorangan. Ari biasa kuliah kuliah we lah gitu. Ulah sok ngadadak-dadak aya surat An-Naba gitu. Si mamut teh geus kelesak. Lalu ngeunahkeun eta pas ngeunahkeun teh ngakletur gitu. Jadi ari keur imaman mah mendingan anu enteng-enteng wae. Anu enteng-enteng wae sebab di pangker teh urang teu apa, keur kumaha we kalakuanana. Ih, panjang deui kudu aya teh keur mulas kan gitu. Batalkeun kumaha, teu batalkeun kumaha geus gitu. Jadi ari tepan nyalira mah biasana subhana rabbil azim 3 katuna tepan nyalira 5 kunaon teh 7 kunaon teh salapankeun atuh langkung sae umur 11 mah biasakeun tuh nyalira ieu mangpang meungpeung urang salat nyalira itu para ibu sadaya. Da ayeuna para ibu sadayana kembali deui sanajan gambaran urang teu tiasa mau siga jalmi-jalmi anu mau syahid dunya sareng akhirat nya urang tiasa ku amal ibadah anu ayeuna urang hoyong senang para ibu sadayana nya salamet di jero kubur suhunkeun ka Allah salamet di lebat kubur dalam menjalmi salamet di lebat kubur mah da jalmi anu keur disiksa di lebat kubur mah gaduh praosanana eta teh keur ngadoa teh gerak kiamat pusing gerak kiamat pusing perasaanana lamun teh kiamat beres dina siksaanana. Padahal beres dina siksaan mah sakiamatna wungkul. Salami kiamatna wungkul. Anu dina ayat Al-Qur'an dina Yasin tapi marqadina hada mawa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ieu saha nu ngudangkeun kami keur sare. Kalau kali ngudangkeun deui. Nah, jadi lamun teh tos terjadi kiamat lireula aya mana dina siksa kuburna. Salagi keur kiamat mah ye. Sarekeun heula ditenangkeun, ari teh dibugahkeun deui. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Horeng ieu bener alam mahsyar teh. Anu dicarioskeun ku para nabi, anu dicarioskeun ku Allah, anu dijanjikeun ku para rasul, kalah sadar manehanana. Jadi dibebaskeun tina siksa kubur teh keur kiamat kubur. Maka kitu tah. Jadi nanti nikmat kubur, siksaan kubur teh bahkan sok reda langkung lebih daripada jeung kurang ke hidup. Lah pokona mah intina mah urang mah keur dipanjangkeun umur. Komo lamun teh mah aya jalmi anu yuswana tos langkung tina 60. Cenah cenah pasana bonus emang bonus. Sebab da saur Allah ka Kanjeng Rasul Muhammad, bagian dipanen umat anjeun mah antara 60 70 cenah kitu. Antara 60 70 keur langkung tina 70 bonus kunaon di bonusan cek Allah sugan tobat sugan daek istighfar sugan daek naon langkung getol ibadahna naon sebabna lamun teh manehanana getol ibadah dina akhir naon hayatna berarti kalebet kana jalmi anu husnul khotimah anu panuntungan eta teh parsal neng teh ya asyaibu nuri wa ana astahi an uhriqa nuri binari. Dina hadis kursi teh gitu. Cek Allah teh ya, ari huis teh cahaya kami, huis teh cahaya kami. Kami izin ngabeuleuh cahaya kami ku seuneu neraka kami. Jadi jalmi anu huisan mah kali beuleuh ku seuneu neraka moal. Huis langsung dialapan ya. Emang aja Tuhan kamu kana ka icu tah.
gerak mangalakeun huis mata 5.000 ka buru aragakeun cenah asyai'u nuri huis teh cahaya kami cek Allah teh wa ana astahi an uhriqa nuri minari kami isin ngabeuleum cahaya kami ku seuneun neraka kami jalmi anu bisa mawali beuleum tapi huis anu mana anu wali beuleum teh huis anu diangge ibadah semakin kolot semakin caket ka Allah semakin kolot sampai deket tapi betul ibadah semakin kolot tapi seueur istighfar semakin kolot seueur tobat ka Allah semakin kolot seueur ngodoan anu bageula dikantulkeun seueur ngodoan saum anu dikantulkeun berarti huisna tah kolotna eta nu kitu teh lamun teh huis anu biasa nyalamet hari eta mah geus huisan cenah ngobrol lake ngaji malam geus kolot ari geus huisan teu ka pengajian keneh wae ari ka masjid mah berjamaah malam geus kolot ari geus kolot can ka pengajian keneh wae kalau kaharbutan keneh repot jeung incu ari incu hayang sekobot upin-ipin ari aki-aki hoyong naon dangdutan nini hoyong ningali sinetron rebutan jeung naon jeung incu dangdutan siga nu kuat wae cangkeng nya pemerintah sok hayang sering ningali aki-aki lain kaluhur teh ka panggung cenah digaya eta nyawer lagi banu sarebuan teh turun bisa turun cangkeng ambil sing isin makanya eta teh kitu ngahajar ku Allah teh urang mah hoyong naon namina teh husnul khotimah kulantaran yang husnul khotimah dan kudu nyaliran cenah capek aku sadayana capek dari rumah cenah laqad khalaqnal insana fi kabad surat An-Nisa kalau kita udah maju nanti di najus apa ya laqad khalaqnal insana fi kabad kami ciptakeun manusia teh dina capek hirup hayang menang dunia capek teu apal burang teu apal peuting sungguh kene can sungguh geus berangkat datang poe deui penting bagian hitung duit sampai ka pentingan teu bisa sare-sare kana 3 jam kudu beuntak deui hayang menang dunia kudu capek hayang menang akhirat oge kudu capek karena ke salat tadi kita kamari karena ke salat duhur kudu ka pengajian datang di pengajian karena ke geng oke tas ari teh azan deui wae azan deui wae eta asal kudu salat asar padahal eta datang di pengajian alabatan persetan we teh sok nyantai heula mah atuh geura salat capek mah geus ngaji sebab pengajian capek teh luar biasa istirahat lagi udah setengah jam katanya buka lagi udah setengah jam menurut ngaring hageula ayeuna capek urang tos pangaosan datang ka rompok mah kudu ngalaon salat deui tos salat kudu ka dapur tos di dapur mah teu ngahadeurkeun mangsa lami azan deui maghrib salat maghrib deui nya kudu awabin nya kudu badiah teu lami isya deui isya karek peureum sabaraha geuning kudu tahajud deui ih capek urang paregusana da hoyong akhirat emang kudu capek ngan capekna paling kurang 70 tahun ya capekna paling 70 tahun lamun kurang umur 70 tahun capekna paling 80 tahun lamun kurang umur 80 tahun tapi senangna eta tah ngabayangkeun naonna senangna stiwios abdi bakeuna manaon lamina teh ulah kudu beunta ieu jam 3 teh ye da mah cenah tunduk keneh bentak acai telami subuh deui kudu salat deui tos salat atuh subuh kudu ka dapur urang mah nya teh tos di dapur mah pakpik pelan eta we beres urang deui bae da kudu duha kada ke beres kanan beres tos duhur deui Gusti capek urang paling 80 tahun capek jalan urusan salaki sampai kurang urusan salaki karena Allah 80 tahun eta senang nama abadal abidin jadi bayangkeun anak urang senangna di akhirat bayangkeun anak urang senangna di jero kubur teh eta tapi jero kubur mah anu ngarincangannya gitu teh anu ngarincangan putra 10 ge teh saurang-urang acan icu cenah geus 25 teh saurang-urang acan salaki cenah sadok semati bohong
can pakruh geus kawin deui bahasana cenah naon eueuh anu urusan teh sana eta teh urusan deui eta nya laras teh itu padahal tetep urang sorangan anu ngarancangan urang kiwati amal ibadah urang nyalira urang keur tidur gitu. Jadi sanajan salaki urang tara nitah ibadah urang mah ulah sok kendor ku pedah teu dititah. Lah salaki ge teu nitah ieu salat awal waktu. Lah salaki ge teu nanaon ieu lamun urang teu salat ieu wios. Da urang mah moal disalametkeun ku salaki, moal direcangan ku salaki jero ukur. Bener kan? Tetapi urang sorangan nyalametkeun mah amal urang. Teu kitu pareho sadaya. Nya. Nu aya lamun kawa kitu gitulah pareho. Jadi iwati teu aya deui anu nyamakeun amaluna akmalun. Hayang senang urang di akhirat maka cenah hayang pal ahyaun, hayang pal berjami-jami anu senang seueurkeun amal urang enak ka di dunia. Bada badia wayahna urang aya rumaos kadukodon mapageula tapi deui urang salat. Senin Kemis atuh urang bageula kadukodoaneun atuh Senin Kemis niat naon kodo. Kodo anu iraha bukan teh nu iraha pokona hafalan dalam diinget-inget mah teu inget ngan asana gaduh wae gitu kanya kecuali anu yakin ya mah mun yakin we da urang mah ti mimiti balik ge nepi ka ayeuna can pernah ninggalkeun salat ulah kudu kodo salat sunah we da urang mah ti mimiti balik ge nepi ka ayeuna can pernah cenah naon gaduh kodo puasa sadayana gini kodoan wae da ti mimiti alit jeung pesantren ieu teu apal kana kodoan. Nah, namun teh mah gambaran yakin teu gaduh kodoan teu kudu kodo Senin Kemis we. Ayeuna ge dongkap pulang haji, sasi haji we saum sae haji. Tapi lamun urang teh yakin pageula urang gaduh kodoan Senin Kemis niat diwengi dan kaula saum dina dinten enjing kodoan sasi Ramadan fardu karena Allah taala. Senin Kemis nah niat kaula saum dina dinten enjing kodoan sasi Ramadan fardu karena Allah. Ulah disebutkeun Seninna, ulah disebutkeun Kemisna. Ya, atuh mungkin dongkap bulan haji niat kaula saum dina dinten enjing ngodoan sasi Ramadan fardu karena Allah taala. Ulah nyebutkeun hajina ulah. Ulah disebutkeun sebab cenah lamun niatna duanana terjadi saumna teu sah. Niat kaula saum dina dinten enjing ngodoan sasi Ramadan, sareng saum dinten Senin sunah sareng fardu karena Allah taala. Jadi fardu mah fardu we, terus fardu mah sebab fardu mah cenah otomatis sunnah mah terus otomatis kacanda paring. Jadi memang masih kene milarian kene cenah kami naon cenah kami nyawalan ulah kudu kodo cenah nyawalan we. Ieu memang masih kene milarian keteranganna. Margi keterangan anu masih kapendak tos kapendak mah di mana-mana urang gaduh kewajiban kene ulah sok langsung kana anu naon sunnah. Jadi lamun teh urang gaduh kewajiban kodo karena ya bulan Ramadan kamari urang gaduh kodoan kecuali lamun gaduh kodoan ya. Da urang mah kodoan ge anu baheula. Biasa wae beuneunan. Anu naon sawal ayeuna teh teu naon teu niat kodo. Tapi lamun urang bade saena mah da ku kodo mah sunnah kenging fardu kenging. Kitu kan. Jadi lamun teu cenah nyebatkeun nyawalan mah nyawalan bae ke kodo mangke. Teh asana can kapendak keteranganna pangitan aya nu sanes keterangan da ari Niki maksud ngan anu sakapendak mah salah dikurang gaduh kewajiban mah ulah waka kana anu sunnah gitu kan ya kayak da semacam cek pemikiran gitu lamun urang gaduh kene kewajiban nya teh lamun urang gaduh kene kewajiban ulah waka kana anu sejen kewajiban lah naon ke bereskeun dewe anu naon anu sejen jadi nyawalan ge sae nama tos niatna naon qada sabab nyawalan mah teh otomatis da sunnah ieu sehingga gitu tak maka ayeuna lah urang bageula dikodoankeun onaon anu bageula urang kodoan cenah ge cenah aya midyahan ieu biasana jalmi anu midyahan mah lamun naon teh lamun gambaran urang sateuacanna teu damang geula keur teu damang urang teu tetep sok itu tak keluarga teu damangna sabulan oh midyahan berarti sabulan eta mah baheula-baheulakeun parawan anu apaleun teu lamun midyahan gitu tos imam pidahan sadayana salatna bunghar berarti itu ada membunghar ge ali bener kan pijah gitu mah sur-sur terima emaneun ya kan gitu tah lihat ayeuna urang masyaallah paregosanna mumpung urang kasihan kene kesempatan beres urang badiah tapi deui
beres urang naon ayeuna aya kesempatan gambar Senin Kemis atana saum sunnah urang niatna naon modoan anu bageul sebab ari kodok mah sakuat-kuatna sunnah moal matak ngelehkeun anu naon anu fardu. Amari teh kumaha keteranganana bangun urang hoyong nambalan anu fardu sapardu teh kudu ditambalan ku 2000 rakaat sunnah. Saduhur ya, mun urang duhur pernah di dunia ninggalkeun duhur sakali teu kodoan da aya widiahan, maka duhur eta hoyong ditambahan ku sunnah teh kudu 2000 rakaat sunnah. Urang hoyong ngeukeun 2000 rakaat sunnah teh kudu barang bulanan urang. Nya teh. Ayeuna urang paksakeun Allahumma paksakeun. Sebab ari kodo mah bebas waktosna. Salajan dina waktos anu diharamkeun ieu teu kunaon. Pada asar urang kodo, bari kodo tiasa diacak-acak. Duhur tiasa diangge asar, asar tiasa diangge subuh, subuh tiasa diangge naon maghrib, diacak-acak teu kuna naon. Tapi modenan supados urang gaduh naon keke ingat duhur deui, asar deui eta mah supados urang naon teu lieur deui. Jadi gaduh naon cenah keke ingat. Ya. Walakin la tashkurun. Jami-jami anu maot fisabilillah dihirupkeun deui ku Allah ruhna walakin la tashurun aranjeun teh apal teh pasti kubur jasad teh eta nya apal teh pasti dikubur. Bahkan saur Kang Rasul nasamatul mu'mini ta'iratu lakum fi syajaril jannah hatta yurji'u Allahu ila jasadi yawma yab'atsu. Ruhna jami mukmin bakal hibar cenah ruhna teh. Tuh laku fi syuhada'i fi syajaril jannah anu digantungkeun teh dina naon namina teh ruhna jami anu mukmin mah digantungkeun teh dina tangkal-tangkal surga. Dugi kairaha hatta yurji'u Allahu ila jasadi yauma yaqatu sehingga kan diuihkeun deui ka Allah kana jasadna nalika dihudangkeun deui. Eta cenah jami muslim kitu. Cenah ayeuna anu pertarosan ari ruh jami mukmin cenah emang ruh lamun malam Jumat cenah sok tiasa karompok. Nah, kita pertarosan tiasa lengkap karompok. Biar taseuh. Anu sapendang teh mah pada busana pami sanes ulama, sanes para wali, ruhna teh teu tiasa lengkap karompok. Tetep ruh nama aya di kuburanana. Tapi paningali ruh keluarga anu tos santulkeun leuwih luas. Contoh di kubur nama gambaran di Labuan, aya putrana di Surabaya katingali terangkeun. Aya putrana di Bali katingali. Jadi paningalinana leuwih luas, tapi teu tiasa kadokapan karompokna. Emang ngantosan terangeun saha malam Jumat kintunan putra incuna tingali ieu. Terangeun kena sok aya pirasat ku jalan ngimpen. Aya pirasat ku jalan cenah ka kitu. Eta cenah nu ngadongkapan. Anu kitu nya kaasupan cenah ku eta salah-sama dalan eta dan jalmi anu tos pupus mah moal dongkap parebusan eta. Panginten eta mah tina pirasa kumpul. Tapi lamun para wali mah aya para naon Syekh Abdul Qadir dongkap karompok. Aya naon Syekh Asnawi dongkap karompok. Eta teh tiasa sebab ruh para wali, ruh para sholihin eta mah tiasa cenah mapai-mapai. Seperti para alim ulama kamurid-muridna tiasa mapai. Gitu. Tapi cenah ruhna jalmi mukmin mah jami naon teh anu teu siga para wali mah aya di mana? Aya di kuburanana, tapi paningalina eta teh leuwih luas. Jadi ari urang teh paningali sakitu. Keluarga anu di mana we? Keluarga pertalian sareng keluarga. Anu sok pertalian jeung marehanana, maka cenah katingali kumaha kalakuanana, kumaha anjeunna kumaha kitu. Eta sapaling dina pendapat. Tapi wallahu a'lam lah Allah langkung lima ngan sing yakin bahwa jalmi anu tos maot pasti dihudangkeun deui dikeun naonna dikeun mempertanggungjawabkeun amal keur tidur ya masuk ruhna tah orangna teh da aya parebusanna nya ke diuihkeun deui ieu teh cenah ruhna jalmi mukmin disimpen ku Allah dina naon tangkal-tangkal surga ke dikembalikeunana deui kana jasadna nalika tos dihudangkeun di lebet ku eta nami anu kitu teh raudhatun min riyadil jannah. Sebab can aya nu lebet ka surga. Can aya nu lebet ka surga. Surga can dibuka pikeun sasaha oge. Kamari teh sapae nu naros berarti Rasul ge can di surga ka aja.
sadayana oge raudhatun min riyadil taman tina taman surga. Tapi kaenakanana teh langkung enak gitu. Daripada hirupna ke dunia. Sam hirupna ke dunia maka wae kapusing teh aya wae lah. Kapusing teh. Tapi jangan lupa maut kersenangna eta teh senang anu moal aya kapusing. Walakin la tashurun. Urang mah teu apal we. Da apalna teh jasana mah si kubur we. Teu apal jejeroana make teh kumaha dilebetna. Gitu kan? Urang mah sakadar ngumpulkeun kumpul. Nah, senang sareng henteu di lebet kubur teh apal kecuali Allah kumpul para ibu sadaya. Maka gitu tah. Nalika di lebet kubur mah di lebet nama eta teh beda-beda. Biasanya beda-beda. Cek urang pagigir-gigir ge. Boy, nah urangnya bapak tegas pagi, jeung emak tegas pagigir-gigir. Nah eta teh wallahu a'lam eta mah para ibu sadaya. Pakida anu tiasa mendakeun teh biasana amal nah. Ya, nu tiasa ngahijikeun teh amal nah. Mungkin mun tema amalna sama-sama ade mah tiasa tepang. Tapi lamun tema amalna teu sae mah ya moal tepang. Sebab anu ngabedakeun teh mungkin di mana di akhirat teh moal masalah kekeluargaan, moal masalah darah turunan, tapi anu bakal ngabedakeun teh ngahijikeun teh amal urangna. Sae anu sae deui, goreng anu goreng. Mun urang hayang ngahiji sareng putra, mun urang hayang ngahiji sareng keluarga, mun urang hayang ngahiji sareng icu cara oge, maka amalna sing sami. Urang salat cara oge salat, urang ngaos cara oge sok ngaos, urang zikir cara oge sok zikir. Insyaallah tiasa kumpul deui zikir di yaumil qiyamah. Tapi lamun henteu maka a'maluna a'malukum. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris shabirin. Terus panjang ayat saya. Ayat pertama sahabat. Sarapungkan. Naon laras eta pamajuan eta pamengna neraka tauna. Ari maksud tameng seuneu neraka teh pamilda mah urang tiasa jantan istri anu salihah anu tiasa leres-leres mengenang kalayanan caroge tangkin caroge urang teh tiasa jadi tameng urang penjaga urang tina seuneu neraka. Cek caroge urang teh ulah Gusti da ieu teh istri abdi teh salihah tiasa tina amal urang jadi naon tina amal urang anu jadi istri salihah teh dieu. Maka sok aya pendapat kieu aya nyaleuskeun kieu ibadah anu paling panjang teh rumah tangga. Ibadah anu paling panjang teh rumah tangga. Jadi ibadah teh rumah tangga teh ibadah ya teh. Kan ibadah urang teh ya gitu. Sing biasa sae kan jadi cara ge asal dina taat ka Allah. Asal dina taat ka Allah. Ulah dina maksiat. Ari cara ge di urang maksiat mah tetep urang tiasa naon? Sebab da almar'atus sholihatu naon teh jaminan teh syurga. Tapi cenah istri anu sholihah teh laki loh. Bahasana cek Rasul kieu cenah. Al mar'atus sholihatu fal qurabil abyad. Ari awewe anu sholihah teh seperti cenah gagang anu bodas. Ari gagang biasana warna naon? Ari anu bodas 1000 hiji. Bahkan cenah cek Rasul ari awewe teh padidamelna teh tina tulang rusuk. Anu luhur, ari tulang rusuk anu luhur teh pan bengkok. Ku anjeun lamun teh mah dipaksakeun, dilempengkeun, da bakal pupus lain melempeng. Anu aya potong gitu. Tapi lamun ku anjeun diantepkeun, terus lain bengkok. Jadi sebenarnya mah da awewe mah kudu naon namina teh nya gitu. Jadi emang urangna anu kedah naon, anu kedah dipinuhan ku ilmu. Supados nalika menghadapina bios eureunnan kahirupan kieu ge di rumah tangga abdi sakieu, tapi sugane kapendak senangna di akhirat. Mau bios meureun caroge kieu ge sabaran we lah, sugan ge paling 70 tahun ke kapendakna di akhirat. Eta rumah tangga nu luar biasa. Tapi gitu teh teu gampang. Gitu teh teu gampang. Eta teh ngalawan hawa nafsu lama. Nalika salaki pepolotot bari teu salah, ada urang hayang molotot deui. Kan kieu nya. Sabenerna gitu. Tapi ternyata tadi polototkeun nya kurang cicing, we kemana-mana cicing. Tadi lawan. Baca kurang emang lamun dilawan ieu piring karang kena meser ieu salosin. Ieu gelas karang kena meser lah. Ayeuna teu dilawan aya. Karena sana nalika teu dilawan kurang teh tah. Ngajar di diri urang luar biasa. Eta teh teu gampang nya. Maka wajar atuh da surga ieu atuh. Nya.
surga anu balasan teh surga. Istri Abu Saleh teh balasanna surga teh teu murah. Surga teh teu gampang. Wayahna seur mengalah deui. Ulah sok polotot teuing. Kami pada ngarep Kuat. kami bawa rawatib ayah di ulama nu nyatakan bahwa sholat rawatib sama sholat fardu itu 5 waktu itu jumlahnya ada yang 29. Dua. Mohon. Oh, sarang 2 Ayat Sarang- 31. kan? Ayat 31. Kayak nu nyanak 31 tapi nu hijina nu biasa kita dikorbankan sapertos asar. Asar aya kopiah teh. Aya kopiah opat. Kabelian. Iya we. Dina kitab Fathul Muin, nah itu terserah kayaknya sama. Dina kitab Fathul Muin, qobliyah ba'diyah teh salinten saunge teh eta teh 22 rakaat. Eta teh aya anu muakkad, aya anu goer muakkad. Tapi na anu 22 rakaat, anu muakkad mah muakkad ya. Anu muakkad mah kan 10 rakaat. Mana anu 10? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Eta namina anu muakkad. Anu 22 anu sisana berarti sabarangna 12 eta goer muakkad. Mana anu goer muakkad? 2 deui ditambihan qobliyah zuhur, berarti qobliyah zuhur 4. 2 muakkad, 2 goer muakkad. Ba'diyah zuhur 4, 2 muakkad, 2 goer muakkad. Tos 4 ayeuna qobliyah asar 4, 8, qobliyah maghrib 2, 10, qobliyah isya 2, 12. Jadi 22. Mohon. Panginten lamun teu anu nyebatkeun dugi ka 31 nyandakna tina anu muakkad ditambihan ku salat anu 17 rakaat. Gitu panginten. Ya. Jadi anu eta mah tah urang tapi aya keterangan saha jalmi anu tepang qobliyah ba'diyana dugi kana 12 rakaat sadinten maka bakal aya dina rahmat Allah. Mangke urang kitu we usahakeun sadinten mah ulah kirang tina sabaraha 12 gitu lah. Nu akadna ketambihan, nu akadna tambihan sareng qobliyah asar. Tapi lamun saya mah 4 2 4 4 4 dan 22 oke lah. Tekunan 22 oke terus aku eta teh 12 ya. Tolong pagi 22 oke teh terus aku tina 12. Namun sadayana subuh 2, zuhur 22, 4 genap, asar 2, 8, maghrib 22. Soalnya tadi 12 isya 4, berarti 22. Berarti 416. Kita langsung tidak kedahanan. Kurang susukanan. Kurang kamar carioskeun supaya jadi target. Lalu kurang kamaran teu qobliyah aya zuhur. Da urang buru-buru, tah biasa di udangna dina asar, dina maghrib supaya dugi kana 12. Kumaha lamun langkung ulah disebat eta mah. Komo langkung. Anu langkung mah ulah disebatkeun langkung nanti. Sekarang para sadayana aya ulengan pangaosan kecamatan sareng halal bihalal. Satu ayeuna sampainya ya kami suka satu tempat gedung majelis saling 15 pelaksana acara oleh